Bagi pamirsa tepang dangu diserang mamang dina dongeng Sunda. Judulna Tatamba karangan Sri Paudwal. Ieu geus nu kaopat kalina pamajikan kaluron deui. Teu bisa digambarkeun kumaha peurihna ieu hate anu mang taun-taun nganti turunan. Hapunten Yuni, pokna bari tungkul. Teu wasa neteupna sieun katinggal ka peurih hatena anu leuwih rajir tibatan kuring. Buru-buru pamajikan digabruk, bukna anu moles hideung diusapan. Sangkan sabar nyang harepan ujian anu karandapan. Kumaha nyarios ka mah? Dareuda kapireung ungkara kasieun kudu jadi mitoha. Heueuh ku mah, inung kuring anu sok garihal omonganana. Jiga nu teu ngaragap kana rasa anak. Lapon raos nyarios. Kudu kitu teh kitu, mun kieu teh kudu kieu. Ancamanana matak muringkak bulu punduk. Jika kamari mah nyerik-cerik kanyanyerian, bari tutunjuk ka pamajikan majarkeun teh awewe teu bisa mere turunan. Asa kacida siga turunan jelema jeugud wae, sombong dibeakeun ku sorangan, mulak cangkeng dina beheung, ngahampas batur saraosna. Teuing nurun ka saha mah kitu teh, dan ini mah sakitu solehna. Komo nu jadi aki mah tarapisan curak carek, cukup ngacungkeun curug kana bibirna. Yeuh, pokona mun teu bisa mere incu, ini teh ti dieu. Ceuk mah bari ngantelkeun curugna kana cukang irung pamajikan. Nyeri hate nempo pamajikan dihina ku kolos sorangan. Saha atuh jelemana anu hayang siga kieu, kahayang mah siga batur we. Mulus rahayu nepi ka jalina budak. Apana nasib jeung takdir teu sarua jeung sasaha, tombor jeung batur, dalah jeung dulur sorangan oge beda-beda. Ukur bisa ceurik dina jero dada, watir ka pamajikan teu kacipta batina rangsak. Tumungkul teu bisa ngomong nanaon, iwal mikiran kumaha carana sangkan pamajikan bisa ngandung deui sanajan ceuk dokter geus leutik harpanana. Mohonkeun ulah waka diwartoskeun ayeuna mah. Cekeng bari ngagedean hate pamajikan. Tapi panonna neuteup keudeu jiga nu menta lir dipiwelas asih. Nyakeun urang emutan kumaha saena, cekeng bari nutupan kasalempang. Saminggu 2 minggu can manggih jawaban kudu kumaha. Sabulan 2 bulan hate beuki kita giwur. Sieun beuteung pamajikan katempok kempleng kudu jadi indung. Sakapeung masok watir kalau jadi pamajikan nu kudu pura-pura keur kakandungan. Geus sabaraha bulan ayeuna teh? Emak nanya ka pamajikan. Panonna neuteub seukeut aya riuk-riuk seuri bangun anu cecep kacida. Ditanya kitu pamajikan dengan saukur arap-ap eureup-eup. Omat, jaga incu teh. Cenah bari ngaleos, panonna ngadelek jiga anu apal kana kaayaan anu sanyana. Kareret pamajikan ngecelakeun cimata. Dipikir-pikir mah teh asa lain indung sorangan. Matak teu kaharti ku adatna anu pikasebeleun. Teu pikaresepeun. Nya kuring sorangan oge anakna can kungsi di dadah deudeuh. Munanya jiga nu ijid cumiduh bari jeung ngareuhak. Munanyakeun ka empah sieun mata karahekeun hatena. Komo Yuni pamajikan kuring sasatna minantu asa can kungsi meunang pamuji tinu jadi mitoha. Sanajan sagala dipupujuhkeun mun datang ngalongok ukur ngusap dada. Abi halon suara pamajikan bari culang cileung siga anu sieun kadenge ku cak-cak bodas. Teu kudu ngadua kalian, maneh nanggeroan gasik kuring nyampeurkeun. Ulan,
Pok teh bari netep panon pamajikan anu beus nu ditetep kalah tungkul semuk nutupan ka peurih atina. Nemete ngobrol sareng si bibi nu icalan gorengan, cenah teu kebat ngomongna kalah ngarenghap jero naker. Di parona merebay mapa pipina mata kangres karasana. Terus kumaha geulis? Nu ditanya kalah kaceurik bari metot ka jero kamar. Lug. Ngabebetkeun awakna bari jeung ngahing-hing ceurik kana nyerian. Kuringan baki olokok ningal nu keur nginghak. Bingung kudu kumaha, lampah pikeun ngarepehkeunana. Aya saparapat jamna anu ceurik karek eureun. Terus ngomong diselang ku inghak-inghakan. Pami abi ngawidian, yuni bade ngiring ka bibi gorengan ka Sukabumi. Saurna aya Pak Haji nu tiasa masihan jalan kana sagala pamaksadan urang. Terus seueur anu kacemponan saurna. Pokna bari tungkul jiga anu sieun teu diidinan. Heueuh hate leutik mah teu ridho mun pamajikan ini jauh-jauh bari jeung ukurek nurutkeun ka hayang emah anu jadi mitoha. Ngan mun diidinan baris gering ngalang layung. Sieun teuing katorekan jerit jengkling nu aya dina jroning batina. Handaruan ngeundeurkeun jajantung anu teu kendat katugna. Renghap ngahanju pengap ditundung angin bajra, nuker tungkul terus ditetep asa watir. Awakna anu ngeusi beuki dieu beuki ngorotan, digorogotan ku katugeunah balas dicarekan jeung diancam ku emah. Nya muhun mangga. Pok teh bari ngabalieur, sieun pajarkeun teu ngajurungkeun pamajikan ini jauh ngadatangan pananyaan. Tapi dadalah kumaha? Sugan we aya bong bolongan saeutik mah sangkan teu kuekeun teuing leumpang ka hareup teu ditata rajong teuing mun geus tatanya kanu ngarti mah. Hatur nuhun abdi. Cenah bangun anu rada atoh, cipanonna anu nyalangkrung buru-buru disusut ku tonggong leungeun bari terus ngagabrug tandaning suka atina. Isukna sanggeus subuh si bibi gorengan geus aya hareupeun panto bari jeung mawa kantong gede teuing naon eusina mah teu hayang naho teuing. Abi yuni nios heula pidoana nya sing lancar sagalana. Suntangan pantong mobil dibukakeun blus manehna asup laju diuk tukang ngesetir. Di tukang si bibi gorengan diuk jiga nu asa-asa. Sakitu ditah pindah keukeuh hayang diuk di tukang era majarkeun teh teu pantes keur pantaran manehna diuk ngarendeng jeung pamajikan kuring anu ngamena. Padahal mah dah teu kitu hirup mah. Teu dibedakeun saha maneh saha urang, tapi angger we sok aya anu ngabeda-beda darajat. Ngagugulung turunan jeung harta anu nutupan hate. Teu jauh ieu mah. Emah anu reueus ku turunan menak, turunan Raden Tinini sakepeung masuk era ku baraya ku tatangga jeung ku mitoha anu sakitu salolehna. Geus ampir 10 poe pamajikan can balik keneh. Padahal janggina mah ngan saminggu. Mimiti hate kacang kalak rasa kahariwang anu asa mimiti hate kacang kalak rasa hariwang anu asa disinglar wirahmana. Ukur tungkul magehkeun keupelan kadeudeung jeung kasalempang sieun kumaona. Hayang mah nyusul ngan di omatan teu meunang nyusul majarkeun teh di pahing aya lalaki nu ngilu datang sanajan eta salakina. Ari rek ditelepon kudu kasaha neleponna da telepon anu katarima basa pamajikan geus tereh nepi kanu dituju kadituna mah lebeng we. Di WA oge ngancek geus hiji. Giwang karak medal wetaneun mumunggang kamelang kalangkang ringkang muntangan kepat saban lengkah tugeunah hate pamajikan can keneh mere iber. Kahariwang beuki napuk kana sakujur awak palias awuntah ngalap kahayang anu teu weleh ngajak tandang honcewang mun kudu meulah pikir
ngawurkeun panyawang kanu dipikasieun sieun pamajikan salah jalan. Kering surat telepon disada. Alhamdulillah pamajikan mere iber cenah geus di jalan tereh nepi ka imah ngahaja cenah teu ngabejaan teh samemehna hayang apal tagiwurna hate anu jadi salaki. Abi agabrug bangun anu sono nyaan mongklengna peuting karasa endah neuteup beungeut anu jadi pamajikan anu sakitu marah maina teu nemokeun kacape atawa katugeuna hate. Teu loba carita jeung teu loba anu dicaritakeun pamajikan sangan saukur nitah kuring mandi ku cai pamekal ti Sukabumi. Teu baha teu loba tatanya ngahargaan pamajikan anu geus toh-tohan tatama nurut sagala panitahna najan hate mah rada cangcaya. Siga anu diwawadian ti beurang samemeh nyacapkeun kasono cai pamawati Sukabumi dipake mandi dicampurkeun deui jeung cai anu aya dina pak bandi. Teu kaambeus seungit kembang atawa minyak seungit anu ilaharna tas tatamba ngan hate asa karasa aya anu leungit duka naon. Ditinggalian ngadadak marenyon digle lempang bubulucun muru pamajikan anu geus nungguan. Hemeng geuwat magelaran hega karasa berat awak heuras jiga aya anu ngadalikeun. Ting sabaraha halilana anu karasa ngan leuleus taya tangan pangawasa katambah awak asa ringsek jiga urut dibuntang banting. Lain sakali dua kali, lain sapeting dua peuting kahayang jiga kitu teh geus leuwih ti 2 bulan kahayang ngaleuwihan ka mampu teu ilaharna jelma anu boga aturan jeung takaran henteu terus digeder. Ieu mah mun pamajikan can humargung aduh-aduhan encan mere ampun eureun soteh basa pamajikan ti papareket nahan anu ngucur dina sela-sela pingpingna bari kuring teu ngarti aya naon jeung naon anu digawekeun ku pamajikan. 3 bulan ti harita pamajikan ngandeg deui ngan aya nu matah hemeng basa dipariksa ku dokter kandungan majarkeun teh geus nincak 7 bulan jiga anu nuluykeun kandungan anu geus kaluar memeh waktuna. Leuwas atoh teu atoh ku kajadian anu teu asup ti akal tapi mah jiga anu manggih kabunga teu sirikna moal poe ngalongokan itu dibawa ieu dijingjing sagala dipukujuhkeun. Hate ngangres teu wani betus kana sadiskara anu keur dilakonan. Dalah hate ngilu ayam nempo pamajikan suka ati dinangna nengnek kumah. Lain ti kamari atuh geura tatamba ka dokter teh. Meureun itu mah teh geus aya opatna. Ceuk mah bari ngusapan beuteung pamajikan anu diusapan matana ngaburileng neundeun ka ceuceup. Yuni aya kareuwas anu teu bisa disumputkeun basa ningali roman pamajikan asa pikagilaeun. Langit alum nguluwut leungiteun imut luruhit na ngalokan gumuruh jero dada. Hayang nepikeun gentra wawakil rasa sakan sidik tur tanghi ngareret hate anu sumeblak. Diri kapahing dina bantaran wardaya anu teuing naon ngaranna datang peuting teu ngeuna sare hate manteng ka pamajikan anu beuki dieu asa beuki araraneh tungtungna nyileuk bali ngaherang ngabebenjogkeun hate anu sumeblak teu eureun-eureun. Beut kapireung anu aduh-aduhan minta tulung siga sorak mah anu keur nandangan ka nyeri. Jep jempling deui di tangan asal sorak tapi oleh kalah ka jempling paripurna. Lalaunan pantomo ka kamar hayang masikeun mun pamajikan teh keur ngagebra-tibra. Nu ngagebra ukur dipencrong beuteungna asa beuki ngagedean leuwih gede tibatan anu ngandeg bulan alaeun. Disidik-sidik jiga anu nahan ka nyeri congal cengir bajuna cipruku kesang anu rembes tina awakna. Mana dahareun kami? Sorana ngagerem, parona angger peureum.
teuing ngomong kasaha jeung dahar naon anu ditanyakeun. Jerit sora anu ngajerit asa naompo dina ceulik. Awak ngageter basa kalangkang mah jiga keur adug songkol. Ret ka pamajikan tumaninah diukna na juru kasur. Paneuteup seukeut laju nyarengeh bari ngusapan beuteungna. Cenah teu bangun anu nikmat na juru bibirna aya anu ngalembereh getih beureum. Cipanuhun geus saat basa layon emah pada ngagotong komo nu jadi bapak mangan nu saukur istighfar bari mencrong seukeut ka Yuni. Jiga anu nganaha-naha anapun anu jadi pamajikan paromana estu lempeng taya riuk-riuk sungkawa seurina sinis jiga anu mau puas. Laju lempang keluar muru kana mobil ngajak balik lulusuhan majarkeun teh geus karasa mules. Geus aya kana 2 poena nungguan anu keur perang sabil bari ditungguan ku bibi gorengan. Hate teu daek jempling terus baceo padung dengan suara pamajikan. Maman tes lalakon pamajikan anu indit ka Sukabumi nepi ka emah maot teu pupuguh. Teu bisa dilelemu anu keur adu regeng nahan mulus keukeuh teu daekeun ajak ka rumah sakit bersalin. Pajarkeun teh syaratna ongkoh ti pahajina. Mun geus waktuna mah bakal lungsul langsar teu kudu riweuh-riweuh lulumpatan neangan dokter sagala. Hiuk! Aya angin ngahiuk muru jero kamar. Bareng jeung suara pamajikan anu les-lesan nahan ka nyeri. Matak muringkak bulu punduk. Teu kuat nahan. Teu kuat mirang anu jumerit nahan ka nyeri anu liwat sakit. Luka sawang wardaya tingkalayang ngurugan jurang kamelang. Raga badag ngalumprah nahan ringkang bet inggis ngagilincing rumanggieun asa teu napak. Gubrag orok kelar kadunya ngear teu eureun-eureun sorana matak ngeuneurkeun jero dada. Bibi gorengan rampang rempeng teu puguh anu cabak basa nempo orok anu rupana pikasieun teu leuwih jiga anak genderuwo komo kuring anu jadi bapana ngan wasa ngabalieur bari istighfar. Beda jeung Yuni anu mamangku ngarawu bangun anu bungah katida. Hayang mah ngajerit maratan langit ngocat maratan jagat nyipta-nyipta Yuni anu jadi pamajikan keur guleuy jeung anu nambaanana anu sarua jiga denemit teu leuwih jiga sato anu teu boga otak teu bisa ngajaga kahormatan anu jadi salaki. Rujit jeung ijit ngahiji jero dada terus ngalelewe saban ngarenghap. Bi, kasetnya siga abi. Pokna bari teu eureun-eureun nyuman orok anu huntuna geus sangete teu hayang nembalan anu aya hayang irit ngajauhan duka kudu ka mana. Laksaan kahanjakal terus nemokan terus nembongan surak ayeuh-ayeuhan mu puas diri anu kurang iman teu bisa ngalempengkeun anu jadi pamajikan.